Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam, panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati, dina kesempatan ieu sim kuring bade ngaoskeun atanapi macakeun sejarah kisah jalmi anu terjerumus gara-gara nginum arak, sorbul khomri. Padahal ieu jalmi teh kawitna ahli ibadah, bahkan punya gelar ulama besar. Upami nu nyana kitab mangga nukil tina kitab Durratun Nasihin halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sami'at rawa ngariwayatkeun kana hadis sa Ibnu Hibban fi sahihi dina kitab Sahihna Ibnu Hibban. Amma sami'ta nah ngadenge anjeun kisota Barsiso kana kisahna Barsiso. Lu'ina dilaknat ieu Barsiso ay ba'uda tegasna jauh ieu Barsiso an rahmatillahi ta'ala tina rahmatna Allah ta'ala bisababi surbil khomri kusabab nginum arak. Hadirin jamaah pangaosan anu kusim kuring dihormati. Urang kantos nguping kisah sejarahna ieu Barsiso. Barsiso teh anjeunna dilaknat sareng jauh tina rahmat Allah kusabab anjeunna gara-gara nginum arak. Nu mana Barsiso wadalika anna Barsiso abadallah, saanyana Barsiso ibadahna Barsiso Allah ka Gusti Allah mi'ataini wa isrina sanatan. Ibadahna Barsiso teh sampai 220 tahun. Zaman ayeuna mah termasuk barang langka, jalmi langki anu usia nyampe 200 tahun. Bujeng-bujeng 200 atau 100 tahun ge zaman ayeuna mah langki. Ieu mah seorang ulama besar, ieu Barsiso ibadahna 200 tahun lam ya'si Allah Ta'ala pihak terpatainin. Ieu Barsiso selap usia 220 tahun, sepanjang usiana sepanjang umurna teu pernah nyieun doraka sakali oge ka Gusti Allah, teu pernah nyieun maksiat ka Gusti Allah. Bahkan kehebatanana ieu Barsiso, anjeunna seorang ulama besar ngagaduhan santri muridna oge dugikakeun ribuan. Wa kana lahu situna alfan min talamidihi. Kabuktian lahu eta tepikeun Barsiso situna alpan boga 60.000 min talamidihi ti pirang-pirang muridna Barsiso. Muridna oge 60.000. Itu termasuk barang langka. Kalau di Indonesia teu aya, kalau di daerah Jawa Barat, di daerah Bandung paling seueur oge kana 5.000 daerah Jawa Barat sampai 6.000 lah taruh paling seueur. Ieu mah sanes 6.000. Santri naungkul ge muridna sampai 60.000. 60.000 kabayang. Pangintennya upami dina DPU-na dapur umumna kanggo tuangna 60.000 sakumaha. Itu ku kehebatan Barsiso. Anjeunna ibadah 220 tahun teu pernah nyieun doraka, teu pernah maksiat. Ta anu 60.000 santri teh yamsuna pil hawa bibarakati ibadatihi hatta ta'ajuba al malaikat min ibadatihi.
ieu nu 60.000 ti santri ieu barsisoh teh muridna sampai bisa lempang di awang-awang, bisa ngapung. Kusabab naon ieu muridna nepi ka sarakti kitu. Bibarkati ibadatihi, ku barokahna ibadahna saha? Ibadahna guruna, ibadahna ulama besarnya eta barsisoh. Sehingga ku kahebatan ieu barsisoh malaikat ngarasa kagum min ibadatihi tina ibadahna eta barsisoh. Qala Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala ngadauh ka ieu malaikat saur Allah ma ta'ajabuna minhu, maka naon ta'ajabuna kagum maranjeun kabeh minhu ti barsisoh. Saur Allah naku naon panget ta'ajub ngarasa kagum ka ieu barsisoh, sedengkeun saur Allah inni a'lamu, inni sanyana kami a'lamu eta terang kami nyaho kami makana perkara la ta'lamuna anu teu arapal aranjeun kabeh kana eta perkara. Kami nyaho siapa barsisoh sebenarnya ke di akhir hayatna kumaha si barsisoh, Allah terangin. Saur Allah ka malaikat cek saur Allah teh tong ngarasa kagum ningal kahebatan ibadahna ieu barsisoh. Nah kumaha kitu? Maka saur Allah inna barsison fi ilmi yakfuru wa yadkhulu annaro abadan abadal abidin bisurbil khomri. Sanyana barsisoh nu usiana 220 tahun, ulama besar santrina sampai puluhan ribu, tapi Allah uninga ieu barsisoh teh dina akhir hayatna manehna dina kakufuran. Dina ilmuna Allah terang Allah ieu barsisoh dina akhir hayatna maut dina kakufuran, jeung ieu barsisoh bakal asup ka neraka. Nauzubillahi min dalik. Bari dina narakana abadal abidin, langgeng moal dijahit tina neraka saur Allah ka saha? Ka para malaikat. Sabab naon? Bisurbil khomri, kusabab minum arak. Tah dauhan Allah kitu ka malaikat, para malaikat kadengieun ku saha? Kadengieun pasamia iblis alaihi alaknat, kadengieun ku iblis laknatullah, kadengieun eta naon dauhan Allah ka malaikat teh dalikal kaul kana eta dauhan Allah. Akhirna ieu si iblis fa'allama anna halakahu piyadihi, nyaho weh iblis bahwa ternyata ieu si barsisoh teh bakal hancur. Berarti kanyahoan ku iblis, berarti ieu iblis nyaho rek kumaha carana supaya ieu barsisoh seorang ulama besar jadi hancur rek digoda ku saha? Ku iblis. Berarti kehancuran ieu barsisoh aya dina tangan saha? Tangan iblis laknatullah. Tah santos kitu geus apal ieu si iblis teh tina dauhan Allah teh bahwa kumaha akhir hayatna ieu barsisoh. Akhirna iblis datang ka pasantrenna ieu barsisoh. Pajaa datang iblis ila saumaatihi ka tempat ibadahnya ieu barsisoh ala suratin abidin, nyarupakeun seorang jalmi ahli ibadah. Muncek bahasa ayeuna mah nyamar si iblis teh nyarupakeun jalma datang ka pasantren, eta pasantrenna barsisoh nyarupakeun naon? Jelema dek naon? Muncek bahasa ayeuna mah pura-pura erek masantren. Rek masantren dek ibadah di mana? Di eta tempat pendidikan barsisoh, di pesantrenna barsisoh. Santos gitu qad labisa almasuh panadahu faqala lahu barsisoh man anta wa ma turidu. Gancangna carita eta si iblis nyarupakeun jalma datang ka pasantren bari make pakaian anu butut. Jadi tina bulu nu kasar gitu, pakaian anu butut. Tak katingali sup ka pasantren, ka komplek pasantren katingalieun ieu si iblis nyarupakeun jalma teu apaleun barsisoh bahwa eta jalma teh iblis. Santos gitu teras weh dipanggil eta iblis teh kusaha? Ku barsisoh. Manggil iblis teh ka eta barsisoh manggil ka eta iblis, terus weh nanya barsisoh ka eta iblis. Itu barsisoh seorang ulama besar. Cek eta barsisoh teh man anta wa ma turidu, saha anjeun teh jeung naon maksud anjeun datang ka ieu pasantren?
rek aya maksud naon kumaha jawab ieu iblis nu nyarupakeun jalmi teh qala ngajawab ieu iblis ana abidun jitu ilaika kuring datang ka dieu teh kuring teh nyaeta rek seja ibadah datang kuring ka dieu ka anjeun la aku na'aunan ala ibadatika lillahi ta'ala sugan we mudah-mudahan ku datang ka pasantren ka dieu muncak bahasa urang mah mudah-mudahan we mama bisa mantuan bisa nulungan kumaha ibadahna abdi supaya ibadah abdi bener ibadahna ka saha ka Gusti Allah pinterna iblis di dieu nyin jebakan kajebak tah saha eta bar sisoh kumaha jawab bar sisoh pakola terus weh ngomong ya bar sisoh man aroda ibadat Allah ta'ala fallahu yakfi sahibaha sing sahajalma cek bar sisoh anu ngamaksud ieu jalma teh hayang ibadah ka Gusti Allah cukup Allah nu nyukupkeun kana maturanana ieu ibadah jalma nu rek ibadah cukup cenah Allah cek saha cek ieu bar sisoh santos kitu gancangna carita ieu iblis teh ditarima weh kusaha ku ieu bar sisoh masantren di eta komplek pasantren di pasantrena bar sisoh lami-lami ibadah we pakoma iblis nangtung we iblis ibadah di eta jero pasantren ya'budu Allah taala salasata ayamin ibadah we sakumaha jeung kaos santri nu sejen we salat berjamaah eta si iblis teh teu apaleun eta teh iblis bar sisoh ngan katingali nama santri we jami biasa santri baru ibadah geus di dinya 3 poe ibadah diperhatikeun weh kusaha ku eta bar sisoh eta santri baru teh ngan beda ti batur ieu mah santrena teh ibadahna teh ieu iblis mah lam yanam walam yakul walam yasrob manehna keur selama di pasantren ibadah terus berang peuting teu eureun-eureun bahkan teu sare-sare ibadahna teh tadi pasantren hebatna naon jebakan iblis ngarah naon ngarah diperhatikeun ku ieu bar sisoh bahkan walam yakul teu barang tuang selama 3 dinten 3 poe walam yasrob deui jeung teu nginum deui 3 poe 3 peuting teh beurang puasa terus we ibadah salat jeung salat gitu akhirna diperhatikeun ku bar sisoh ditingali eta iblis teh santri baru kola nanya ieu bar sisoh teh kola nyariosal bar sisoh ngomong cek bar sisoh teh ana abtoru wa anamu wa aqulu wa asrobu wa anta la taqulu wa la tasrob wa inni abadtu mi'ataini wa isrina sanatan walam aqdiru ala tarkil akli wa surbi cek bar sisoh teh kuring ibadah kuring biasa sok buka puasa cenah mun magrib buka puasa mun puasa teh lamun peutingna kuring sok sare cek bar sisoh teh kuring sok nginum ngan diperhatikeun ku kuring anjeun mah santri baru cek bar sisoh teh nakunaon anta latakulu anjeun mah teu barang dahar di dieu geus 3 poe 3 peuting teh selama 3 poe 3 peuting teu barang dahar wala tasrobu jeung teu nginum deui bahkan teu sare tah kuring cek bar sisoh wa inni abadtu mi'ataini wa isrina sanatan kuring ibadah ka Allah teh 220 tahun walam akbir can mampu kuring ibadah kaos anjeun kudu ninggalkeun dahar 3 poe 3 peuting kudu ninggalkeun nginum selama 3 poe 3 peuting mulai tah kena naon perangkap ieu bar sisoh perangkap jebakan saha jebakan iblis nyarupakeun santri baru kumaha setelah bar sisoh ngomong kitu jeung iblis santri baru teh qala ngomong sa iblis cek eta iblis ana adnabtu danban ana ari kuring adnabtu eta sok nyieun dosa kuring dan ban kalawan dosa pamata dakartu maka samangsa inget kuring kukana ieu hiji dosa sakoto maka leungit weh anni ti kuring naon annaumu sare wal aklu jeung barang dahar
cek iblis kuring pangna teu bisa sare pangna tara barang tuang tara nginum teh ketika kuring cek iblis inget kana naon da kuring mah berdosa ketika kuring inget kana ngalakukeun dosa leungit katunuh teh dal inget wae kana naon kana dosa hayang barang tuang hayang barang dahar cek iblis teh ketika hayang barang dahar inget wae kana dosa tetulus barang dahar lagi leungit laparna teh cek saha cek eta iblis itu jebakan saha jebakan iblis erek ngajebak ka Barsisoh kumaha jawab Barsisoh qala ngomong sabar Barsisoh mahilati ma eta naon hilati ari upaya kuring cek ieu Barsisoh kumaha upayana kuring hatta akuna bimislika cing kumaha carana kuring hayang bisa ibadah kuring seperti anjeun hayang bener-bener husukna ibadah ngarah teu kaganggu ku barang dahar hayang naon hayang teu nginum hayang teu sare bahkan anjeun makan bisa ceurik dina ibadah teh jeung ceurik weh kumaha jawab iblis atuh rek teu ceurik kumaha da kuring mah lamokot ku dosa setiap naon setiap rek ngalakukeun ieu selalu inget kana dosa akhirna kuring naon ceurik maka Barsisoh ge kuring can bisa nurutan anjeun husukna ibadah kuring kaos anjeun cing kudu kumaha atuh carana kuring hayang bisa ibadah kaos anjeun mulai masuk perangkap ieu saha ieu Barsisoh kumaha jawab iblis cek iblis teh mun cek bahasa urang mah dan can apaleun eta teh menyatakeun dirina iblis hacirina mah anger we jelema biasa cek iblis teh mun cek bahasa urang mah mama atuh rek kumaha mama husukna dina ibadah dek kumaha mama bisa ceurik dina ibadah dina tobat kan mama mah teu pernah nyieun dosa selama sekian ratus tahun teh teu pernah nyieun dosa saeutik-eutik acan dek kumaha mama inget karena dosana rek kumaha bisa ceurikna rek kumaha bisa husuna da teu pernah nyieun dosa cek iblis qala idhab lamun mama kekeh mama hoyong nurutan ibadah mama kaos abdi hayang husuk dina ibadah sampai ceurik wae sampai naon teu inget barang tuang teu inget minum bahkan leungit teu hayang sare mun kekeh teuing mama mah mangga ari hoyong mah cek eta santri baru teh kumaha atuh carana kieu we mak gampil atuh kitu mah da mama mah teu pernah nyieun naon nyieun doraka wayahna mama teh kudu nyieun doraka heula wah piraku mama kudu nyieun doraka gampang sok iblis mah ari mama henteu nyieun doraka mah rek kumaha bisa kaos abi cenah ibadahna atuh kumaha geus gampang kieu cek iblis teh qala idhab init wae mama ti ieu pasantren terus paasi Allah Ta'ala terus mama paasi nyieun doraka anjeun cek iblis Allah ka Gusti Allah hok geura nyieun naon nyieun doraka bae tos kitu geus nyieun doraka mah summa tub ilaih terus weh tobat anjeun ilaih ka Gusti Allah geura bakal karasa tobatna teh lamun geus nyieun naon mah geus nyieun dosa itu jebakanana saha jebakan santri baru teh atawa iblis teh naon margina cek iblis teh naon sababna fa innahu rahimun hatta tajida halawata taati upami salira mama tos nyieun dosa terus tobat otomatis tobatna oge bakal husu selalu inget wae kana dosa cek saha cek iblis jebakanana sedengkeun di mana mama tobat pan Allah mah mika welas mika asih bahkan Allah mah anu ngahampura ka jama-jama nu tobat kakara didinya bab mama Barsisoh cek eta iblis ka Barsisoh kakara engke didinya anjeun bakal mangihan naon bakal mangihan amisna midamel kataatan sabab apal amis teh cek anu teu amis itu jebakan saha jebakan santri baru teh ya terus weh da panasaran teh ya eta Barsisoh panasaran teh hayang ibadah nurutan seperti ibadahna ieu santri anyar keukeuh panasaran nanya eta Barsisoh teh qala ayu sayin af'alu nah kudu migawe naon atuh abdi teh kuring teh kudu migawe naon ieu hayang seperti kaos anjeun ibadah husuk kitu kumaha jawab eta
santri baru kola cek santri baru teh padahal iblis azina nyaeta kudu ngalakukeun perzinahan zina kumaha ditawarkeun titah nyeun jinah teh nyeun lacur nyeun jinah kola ngomong ieu barsisoh la aluhu la moal alu moal migawe kuring hukana ieu jinah moal kuring mah moal ngalakukeun dosa jinah ditawarkeun titah jinah mung kumaha tuh lamun amung jinah mah kieu cek iblis teh kola ngomong deui iblis uktul kudu maehan anjeun mukminan ka jama nu iman geus atuh ngabunuh nu dibunuhna jama nu iman jama Islam bunuh kumaha jawab barsisoh kola ngajawab ieu barsisoh la deui la apaluhu moal kuring la apaluhu moal migawe kuring kana eta ngabunuh komo ngabunuhkan kausub dosa gede jinah dosa gede ngabunuh dosa gede ditawaran titah nyieun dosa jinah mung ditawaran ku iblis teh cenah nyieun dosa naon dosa ngabunuh mukmin mung ieu barsisoh tawaran katilu cek eta iblis kola ngomong iblis isrob al khomro tos we kieu atuh ayeuna mah geus we nginum kana arak nah titah nginum arak al muskiro anu mata kamabokeun nginum arak nu mata kamabokeun naon sababna meuni nginum arak dosana fa innahu maka sanyana nginum arak ahwan eta leuwih gampang wa khosoma jeung bakal ngamusuhan ka anjeun sa Allah Gusti Allah geus we ayeuna mah nginum arak kitu sabab nginum arak mah sigana babari naonna babari nyieun dorakana jeung ngan ke Allah bakal ngamusuhan ka anjeun tah kumaha jawab barsisoh ditawaran naon titah nyieun dosa naon titah dosa nginum arak cek penawaran cek iblis ku nginum arak gampang geus kitu Allah bakal bendu terus ya tobat ngarah engke dina tobat dina ibadahna selalu husu da inget wae kana ieu dosa tah kapancing tah barsisoh santos kitu kola ngomong ieu barsisoh nanya ka saha ka iblis ayeuna eta di mana ajidu kudu manggihan kuring huka ieu arak minum arak na kudu di mana piraku rek minum arak di komplek pasantren cek saha teh cek eta barsisoh tah saantos kitu akhirna nyieun weh reka daya ieu saha cek eta santri anyar padahal iblis kola ngomong cek eta iblis teh geus we kieu atuh idhab ila qaryatin kada ini tue kalemur anu muncek basa urang mah geus mamah tong ngimutan naon-naon ku kuring ke disiapkeun ini teh kalemur anu nu jauh ti ditu ti dieu mun bahasa ayeuna mah ini kapila pan pila mah jarang aya lemur mencil di hiji pila jauh nu ka ditu ka dieu gancangna carita ku sabab naon ku sabab ieu si barsisoh teh hayang niatna mah bener teh niatna mah hayang ibadah hayang bisa husu dina ibadah seperti husuna ieu santri anyar bisa ibadah na teh ceurik wae terus weh teu dahar teu nginum sabab rek dahar inget wae kana dosa rek nginum inget wae kana dosa leungit lapar jeung hausna teh rek sare inget kana dosa teu tulus sarena oge leungit tuluhna oge niatna barsisoh mah alus asal nama padahal eta jebakan gancangna carita eta si saha si santri baru padahal iblis teh kaluar ti pasantren karena geus kena jebakan ieu barsisoh ngareka-reka neangan tempat nu disiapkeun ku manehna keur nyambut disiapkeun ngarah datangna eta barsisoh padahal ieu barsisoh teh seorang ahli ibadahna oge sampai 220 tahun bisa dikatakan mun zaman ayeuna mah disebut ulama besar santos kitu padahaba geus disiapkeun tempat teh ku saha ku barsisoh dibere alamatna dipila nu jauh ka ditu ka dieu padahaba terus weh init ieu barsisoh init kana tempat nu tos dijanjikeun nyaeta kana tempat pila gancangna carita geus nepi di pila kumaha
pada haba ini teh ieu barsisoh ka eta pila begitu asup ka jero pila di jero pila eueuh saha jauh ti lembur mencil biasa nama pila teh kan di tengah gunung atau di jauh-jauh ka ditu ka dieu sup weh dages disiapkeun ku bau santri baru teh padahal iblis sup ka eta jero pila begitu asup ka jero pila paroa terus weh ningal ieu barsisoh ningali imro'atan jamilatan ka istri anu geulis cek urang Sunda mah ku geulisna istri ditilik ti gigir lengik ditinggal ti tukang lenyang ditetep ti hareup matak sieup teh geulis we lah eta istri teh da puguh ngahaja menang saha menang eta santri baru padahal iblis. Santos kitu gancang nata carita pastaro minha al khomro pastaro meuli weh ieu barsisoh teh minha teh eta istri nu geulis al khomro kana arak santos meuli kana arak aya dina kisah sejen mah henteu meuli bahkan arak oge di jero sup ka jero pila di kamar ternyata di jero kamar teh aya naon hiji aya minuman kadua disiapkeun istri anu geulis ngan dina eta istri nu geulis teh aya weh geus disiapkeun istri nu geulis bari seksi eueuh sasaha eueuh kaditu kadieu begitu asup ka eta ruangan kamar terus weh disampeurkeun deui ku eta santri da anu geus meunang naon geus meunang nyiapkeun eta santri baru teh padahal iblis eta iblis teh nu nyarupakeun saha nyarupakeun jalma aya tawaran tah kieu barsisoh anjeun ayeuna cicing di ieu ruangan di pila nu jauh ka ditu ka dieu pek ayeuna mah anjeun pilihan tilu pilihan naha rek jinah mangga ieu awewe jinahan mun mung jinah berarti pek bunuh ieu jalma teh atawa rek milih nu katilu nah pilihan lamun rek jinah mikir cek eta barsisoh sajabana doraka gede manehna ka Gusti Allah berarti aya doraka bersambung deui jeung naon aya cantelan jeung dosa batur anu dibunuh moal keukeuh moal ngalakukeun perjinahan nu kadua kumaha lamun ngabunuh kobo ngabunuh oge nya dosa gede aya hubunganana jeung saha jeung papada jalma nu dibunuh moal mungkin akhirna rek milih nu mana milih weh meuning rada meusan ieu we arak nu gigireun eta jalmi akhirna barsisoh teh nyokot naon nyokot rek nyieun doraka ku nginum arak santos kitu pasaroba nginum weh arak ieu barsisoh wasakaro sampai mabok sampai weureu mabok kangaranan geus mabok geus nginum arak mabok hilang kontrol geus teu bisa ngontrol dirina akhirna ret weh naon gigireun aya awewe nu geulis maka akhirna wazana dijinahan weh eta awewe teh dijinahan weh eta awewe teh kusaha ku eta barsisoh santos kitu teraskeun matak ieu bahayana naon bahayana tina nginum arak matak punten dina salah sawios keterangan geuninganan saur dina upami telepat mah dina kitab dijelaskeun dina kitab Tanbihul Ghafilin cariosan Abu Samarqandi nyarioskeun iyaha wasurbal khamri ya ka kurusieun aranjeun kabeh kana nginum arak sabab bahaya na nginum arak fa inna fisar biha asaro hisolin madmumatin bahaya nginum arak aya 10 bahaya aya 10 perkara anu dicawat dina nginum arak naon wae awaluha annahu idza syarabal khamra yasiru bimanjilihil majnun payasiru kata lisibyan wa madmuman indal uqala bahayana nomor kahiji jalma nu sok nginum arak mah nyaeta bahaya kahiji bakal jadi martabatna teh kaos jalma nu gelo pan teu kontrol jalma nu kumaha we jalma nu gelo
teu kontrol geus teu bisa menguasai kana dirina matak ieu jalma bakal diseungseurikeun jalma nu mabok mah kaos nu gelo sok diseungseurikeun ke budak laleutik sabab hilang akal teh. Kedua, bahayana jalma nu gelo mah jalma nu sok mabok mah wasaniyatu annaha mudhibatun lil akli wa mutalliqatil mali. Bahaya nu kadua nu sok nginum arak nu mabok mudhibatul lil akli, mabok teh matak ngahilangkeun akal. Hilang akal jalma nu mabok mah jeung deui bahkan ngaruksak kana harta. Bakal ruksak harta teh keur jalma nu mabok. Nu katilu bahayana jalma nu mabok saur Abu Lesa Marqoni wasali satu anna surbaha sababun lil adawah bainal ikhwan wal asdiqo. Bahayana jalma nu nginum arak mah jadi sabab permusuhan antara duduluran. Memusuhan dulur gara-gara mabok, mermusuhan tadi nyobat sobat babaturan bakal jadi naon jeung babaturan jadi permusuhan gara-gara tina mabok. Itu bahayana mabok. Ayat 10. Nomor kaopat warabi'atu anna surbaha yamnauhu ingda dikrillahi ta'ala wa nisolah. Jalma nu mabok mah kacegah ya jalma nu mabok tina dikir ka Gusti Allah, moal inget ka Gusti Allah, moal inget kacegah tina salat, moal inget kana salat jalma nu mabok mah itu bahayana nu mabok. Kaliba wa khamisatu anna surbaha yahmiluhu ala zinah li annahu idza syarbal khamra yumkinu ayat luqa imra'atahu wa huwa la yusiru. Bahaya nomor kalima ya jalma anu teu kontrol, jalma anu mabok mah bakal ngagiring manehna kana perjinahan. Nah kumaha make ngagiring perjinahan? Kumaha lamun mabokna di kamar, di imah sorangan, di kamar. Sok sanajan mabokna di imah sorangan, nginum arak di imah sorangan, di kamar sorangan, sabab ngamungkinkeun da jalma teu kontrol teh bakal ngaluarkeun kata-kata talak anu jadi pamajikana. Sedengkeun manehna teu apa teu nyaho yen manehna teh ngaluarkeun kata-kata talak. Sedengkeun di mana geus ngaluarkeun kata-kata talak, pan itu geus jadi cerai terus we dijima, maka eta jadi kaasukana deukeut-deukeut kana perjinahan. Padahal nu dijinahanna pamajikan sorangan. Itu bahayana tina naon? Tina mabok. Kagenep wasa di satu annaha miftahu kulli syarrin. Bahaya nang nginum arak teh nomor kagenep nyaeta koncina saban-saban kagorengan. Setiap kagorengan koncina teh pangkalna teh gara-gara mabok. Naon sababna? Li annahu idza syarabal khamra sahala alaihi jami'ul ma'asi. Karena ketika ieu jalma nginum arak, maka jalma nu nginum arak bakal sakabeh nyieun doraka teh bakal dianggap gampang, dianggap dia babari moal aya nu dipikasieun nyieun kadorakaan ge keur jalma anu mabok. Wasabi'atu annaha tudi hafadatu bi idkhalihim fi majlisil fiski. Bahaya nomor katujuh jalma nu mabok teh nyaeta matak milaraan kasaha ka malaikat hafadhoh, malaikat-malaikat nu sok ngajaga kana amal kasayan. Ketika malaikat rek asup dina majlis-majlis naon, majlis kasayan da kulantaran ieu jalma na fasik, maka malaikat maresepeun malaikat hafadhoh ka jalma anu mabok. 7, 8 bahayana mabok wasaminatu annahu wajaba alaihi al-had samanina jaldatan. Bahayana nomor kadalapan jalma nu mabok teh wajib nurutkeun pandangan Islam, hukum Islamah ya jalma nu mabok teh kudu dihad sampai 80 kali jilidan. Kumaha lamun teu dijilid teu dihad di dunia wa ilam yadrob di dunia, lamun ieu jalma teu dihad teu dicepret di dunia yadrobu fil akhirah naudzubillah min dalik. Ieu jalma nu mabok bakal naon? Bakal diteungeu engke di akhirat. Naudzubillah min dalik. Ditengal bisautin min narin ala rusin nas yang duru ilaihi al aba wal asdiqo, kayak dicepretan ku pecut tina seuneu neraka dihareupeun jalma-jalma baring ke bakal ningali ieu jalma nu dipecut ku sabab mabok sahadu ningali kolot inung bapa bakal nyaksian, dulur-dulur nyaksian, babaturan bakal nyaksian. Naudzubillahi min dalik. Nomor 8
bahayana jalma nu mabok teh watasiatu annahu guliko babus samai ala nafsihi, maka jalma nu mabok mah bakal dikunci ditutup lawang langit keur dirina eta jalma nu mabok. Naon margina? Li annahu la yurfa'u hasanatuhu wala du'auhu arba'ina yauman. Ieu nu paling bahaya. Ditulakan lawang langit keur awakna jalma nu mabok. Naon sababna? Sabab moal diangkat kaalusanana ieu jalma nu mabok, moal diijabah doana jalma nu mabok salama 40 poe ieu singsian. Ka-10 wal asyiratu annahu muhatarun ala annahu yakhafu alaih ayun ja'a minhu al iman ingda mautihi. Ieu nu paling bahaya. Maka ieu jalma anu mabok anu paling dipikasieun sieun manehna ketika mabok dicabut nyawa, berarti dicabut nyawana hilang naon leungit iman dina nalika keur mautna. Naudzubillahi min dalik. Matak tadi ieu bahaya nu mabok saperti barsisoh tadi diantarana. Barsisoh mung nyeun ngalakukeun jinah, mung nyeun ngalakukeun ngabunuh, gara-gara naon? Gara-gara ngalakukeun pamabokan, nginum arak hingga manehna hilang akal, leungit akalna, akhirna ieu si saha? Ieu si barsisoh teh tos hilang akal teh geus teu kontrol, akhirna aya istri gigireunana terus we dikumaha dibunuh. Santos di naon heula dijinahan heula, santos dijinahan geus mulai rada sadar-sadar, duh kumaha ieu awewe lamun geus dijinahan ke hamil, bakal kanyahoan atuh lamun hamil mangkena teh. Akhirna ieu awewe teh dibunuh. Itulah gancangna carios mah. Itu eta naon akibat tina naon? Akibat tina mabok. Kembali deui cek tadi akhirna jinah eta barsisoh teh santos jinah dina ieu kisah mah pada khola alai jaujuha padrobahu hatta kana ayatulahu summa inna iblis bimisli surati insan wa sa'abihi ilal hakim. Tah ketika naon ieu kisahna teraskeun ketika eta si barsisoh tos ngajinahan terus we dibunuh, terus we di ruang, nu apaleun kecuali saha santri anyar teh. Laporan weh eta si saha teh, eta si iblis teh santri teh laporan ka kolotna. Ai saha kolotna teh? Kebetulan eta kolotna teh seorang raja, mun bahasa ayeuna mah seorang pejabat. Boga putrina itu, putrina didinya itu kalengitan di mana, padahal dibawa kadinya itu dina kisah mah awal nama eta awewe putri teh gering wae gitu, ngagerebeg wae, padahal ngagerebegna ku saha? Ngagerebegna teh ku iblis, kasurupan wae ngancek iblis lamun hayang naon, hayang sager tuh datang ubaran ka saha? Ka barsisoh. Diubaran ku barsisoh cager balik deui, datang ka imah gerebeg kasurupan deui, kitu jeung kitu. Akhirna cek iblis geus we titipkeun di saha? Titipkeun di barsisoh ngarah cager. Gancangna carita nu tadi teh begitu geus di dinya, akhirna ieu si anak raja tadi teh dibunuh, tos dibunuh teh di ruang. Tah iblis tadi bebeja ketika aya nu naon utusan ieu raja teh datang ka barsisoh nanyakeun mana budakna. Budak teh da gering wae duwi ka maot. Dibejaan ku saha? Ku iblis. Bohong raja, anak raja putri raja teh lain maot gering biasa, lain aya nu ngabunuh. Bisi teu percaya, hayu urang buktikeun, urang gali. Karena saha? Iblis teh akhirna datangan di tempat pilanu, tempat naon ngabunuh teh. Begitu digali ternyata aya tanda-tanda bukti bahwa paehna ieu awewe teh dibunuh ku saha? Ku barsisoh. Akhirna ditewak ieu barsisoh teh. Setelah ditewak diarak weh naon, digiring-giring ka alun-alun, dibaledogan ku masyarakat, ditewak ditalian, padah maledogan, padah nyiduhan, padah neungeulan ieu barsisoh. Itu akibatina naon? Gara-gara manehna awal nama nyieun dosa nginum arak. Gancangna carita sampai weh ieu si barsisoh teh
disimpen di pasum di mana di tengah-tengah alun-alun. Wah geus lamokot ku naon ku getih geus ieu geus eueuh nunulungan. Tah ketika geus eueuh nunulungan kitu da geus teu raresepeun we ka eta barsisoh teh. Nah setelah eta datang weh kucluk nu santri anyar teh santri nasaha datang cek eta barsisoh teh kamana wae atuh maneh teh kuring geus ripuh tulungan cek eta barsisoh teh. Nah tulungan kumaha moal kuring mah moal nulungan cek iblis teh itu. Nah hari anjeun saha kuring sabenerna mah datang ka dieu itu rek ngabejakeun sabenerna teh ieu teh kuring teh sabenerna mah iblis cek eta iblis cek santri anyar ngan ayeuna mah nampakeun weh keaslianana iblis ku kuring ditulungan ngan aya syaratna. Naon syaratna? Syaratna teh cek iblis sok ku kuring eta pasung eta dipasung di talian dina tihang ku kuring dilepaskeun ngan syarat anjeun kudu ngaku kuring pangeran. Cek saha? Cek iblis. Kumaha jawab barsisoh moalnya kuring kudu naon ibadah salila-lila gara-gara kieu kuring kudu kufur kudu ngaku pangeran pan pangeran mah Allah taala keun bae ari mung mah moal ditulungan rek ditinggalkeun we ku kuring sedengkeun kabeh masyarakat geus teu resepeun geus benci ka saha ka eta barsisoh di talian dina tihang lapadah maledogan geus eueuh nunulungan geus teu walakaya teu aya daya teu aya upaya geus eueuh nu mere cai-cai acan. Akhirna mikir weh dina eta otakna saha dina pikiran ieu barsisoh geus we kuring ngagugu we lah rek ngaku terus we sok ka dieu tulal ka ini cek barsisoh teh. Nah kumaha sanggup anjeun ngaku ibadah ngaku pangeran ka kuring heuh siap ngan kumaha kuring sujud pan ke ditalian cek saha teh cek barsisoh maksudna mah begitu dilepaskeun ieu tali erek naon rek nyiksa ieu iblis tangke rek aya keur tobat ka Gusti Allah. Iblis lebih pintar nyaho tujuan niat saha niat tebalegna ieu barsisoh cek iblis. Moal ka di talian da bisi ngabohong hanas dibuka tali efek teh ajeun kalakah kabur. Moal cek barsisoh teh gitu. Moal cek iblis teh sok ayeuna mah anjeun mun bener-bener hayang ditulungan ku kuring sabab moal aya nu bisa nulungan anjeun cek iblis teh kecuali kuring sorangan di dieu. Da kabeh jelema kabeh manusia di sekitar di dieu geus teresepeun ka anjeun geus geleuheun ka anjeun cek eta iblis. Akhirna eleh weh ngobrolan ieu barsisoh terus weh dina hatena ahkeun bae pokona mah urang rek ngaku wae da ujungna mah rek tobat ka saha ka Gusti Allah alasan eta barsisoh. Ketika barsisoh ada kesepakatan jeung iblis cek iblis pamentana anjeun kudu naon anjeun kudu ngaku kuring teh pangeran. Nah akhirna kumaha atuh carana ieu teh bisa ieu mah rek kumaha sujudna cek barsisoh teh gampang cek iblis teh cukup ungeuk bae anjeun eta oge keur kuring mah cukup kitu oge ngaku anjeun bahwa kuring teh pangeran kitu iblis ka saha ka eta barsisoh. Akhirna eleh weh eledeet ieu si barsisoh teh terus weh ngagugu sakumaha kahayang iblis. Ketika naon ketika barsisoh ngagugu karena kahayang iblis ku isyarah ungeuk bahwa iblis teh pangeran barsisoh ketika harita terus weh begitu ungeuk dicabut weh nyawana saha nyawana ieu barsisoh naudzubillahi min dalik barsisoh maot dina kaayaan naon kufur naudzubillahi min dalik. Takumargi gitu hadirin jamaah sadayana anu kusim kuring dihormati. Da sihapunten ka sadayana dina kisah kamari kisah Bahrom ketika urang misalna ningal aya jalma anu naon ketika aya jalma tukang mabok tukang maksiat tukang doraka kade ulah boga anggapan urang leuwih alus tibatan maranehna buat teuing manehna bakal leuwih alus tibatan urang. Keur urang misalna pernah nyieun perbuatan
dosa lamokot ku dosa sakumaha bae asa bener-bener tobat ka Allah, aya lawang tobat salagi dibukakeun lawang tobat, tong boroning jalma nu iman jalma nu Islam bahrom sekalipun bener-bener tobat ka Allah ditungtung hayatna di akhir hayatna ngucapkeun dua kalimat syahadat la ilaha illallah, teu ngucapkeun naon deui sabada ngucapkeun dua kalimat syahadat sampai anjeunna geletuk maut, maka mautna maut husnul khotimah, mata tong leutik hate tong naon tong leutik harapan ka jalma nu lamokot ku dosa-dosa sakumaha bae oge asa bener tobat ka Allah bakal ditarima tobatna ku Allah. Sabalikna ketika urang di paparina nikmat ku Allah lebah ayeuna misalna urang teh rajin ibadah, rajin berjamaah salat, rajin naon, rajin midamal amal-amal kataatan, kade ulah aya dir dina hate pengakuan teu meunang aya pengakuan dina diri, justru ieu teh urang kudu naon diakukeun bahwa ieu teh kenikmatan ti Gusti Allah. Ulah boga anggapan urang leuwih alus tibatan batur kade. Naon sababna? Rahasia Allah. Buktina ieu seorang ulama besar barsiso sakitu hebatna ibadahna anjeunna sampai 220 tahun. Naudzubillahi min dalik, dina akhir hayatna sampai gara-gara naon mabok teh hilang akal. Naudzubillahi min dalik, mautna dina kakufuran. Naudzubillahi min dalik. Tah pelajaran kanggo urang ketika urang keur jadi jalma sementara ieu rajin ibadah, rajin salat, ulah aya pengakuan. Justru kudu ngadua ka Allah, ieu teh nikmati Allah ngadua mudah-mudahan sing dikuatkeun iman Islam dugi ka maut. Itu mudah-mudahan hikmah tina kisah kamari sareng kisah nu dipayun sareng kisah ieu kisah barsisoh sing janten pelajaran kanggo urang sadaya. Hadirin anu sami-sami hadir sakitu panginten simkuring macakeun kisah naon, macakeun kisah barsisoh, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunana. Mangga urang tutup sasarengan kedua majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.